Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan kasut kusut. Mangga teu nya ka pamirsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan kasut kusut. Henteu reuas saenyana ngadenge beja kasut jadi ketua RT teh. Arek jadi bupati oge saenyana bisa. Apan tanahna lega. Usahana di ditu di dieu cenah. Lamun diitung mah raja kayana ratusan miliar rupiah. Eta anu jadi modal utama ayeuna mah. Tapi kasut apan saukur beunghar kampung. Eta puguh oge anu narik ati kuring mah. Maksud teh narik ati raja kayana. Baheula mah apan kasut teh bisa disebut jalma susah. Koreh-koreh cok teh henteu bohong. Meureun pedah kasabna anu henteu puguh. Kukituna pasti aya sumanget rohaka jeung gawe rancage pikeun siga ayeuna teh. Sumanget jeung gawe anu bisa ngagedurkeun sumanget anu sejen. Pikeun ngahontal sukses anu sarua. Oh nya kasut teh urang Ciseke Panjang. Anu pernahna ditutugan Gunung Beser. Kampung anu masih hejo lemboku tatangkalan ditinggal karuhun. Ari kuring puguh apal pisan ka Ciseke Panjang mah. Henteu saukur kawargana. Lebah-lebahna oge masih kabayang. Lebah mana aja Ciseke anu nyamanjang. Lebah mana pasawahan panglegana. Lebah mana tangkal bungur anu mayung. Jeung rea deui. Nepi ka umur 10 tahun apan kuring jadi budak Ciseke Panjang. Sabada apa dialihkeun damel ka kota B, kuring sareng bunda katut dua adi tungtungna nuturkeun. Tadi nama apa anu saminggu sakali ka Ciseke Panjang. Moal ngalis cenah ti Ciseke Panjang teh da betah. Ciseke Panjang teh sanes lembur apa atanapi bunda. Apa mah urang P, bunda mah tite. Ngalih ka Ciseke Panjang anu ka ereh Kabupaten S teh sabada apa dialihkeun damel ka Puskesmas Ciseke. Harita umur kuring cenah kakara 2 bulan. Ayeuna umur kuring 22 tahun. Kakara 5 bulan lulus di Universitas Jakarta. Diajar gawe di media online. Matak asa atoh aya urang Ciseke Panjang anu kira-kira bisa ditulis pangalaman suksesna. Ka redaktur oge ampir unggal aya kasempetan kuring ngadongeng perkara suksesna kasut teh. Pasti hade tah pangalamanana. Sahanteuna bakal ngamotivasian kanu anu dialajar arusaha. Cek Kang Malik sang redaktur teh. Matakna unggal kawawuhan komo urang Ciseke Panjang anu apaleun ka kasut mah. Kukuring dikoreh kateranganana. Nah, nya kasut sabeunghar kitu. Cek kuring kasetia. Sobat waktu di SD, mangsa kuring masih di Ciseke Panjang. Setia keur nyuprih ilmu kuliah di Unsuk alias Universitas Sukamiskin. Nya, ulin atuh kalembur, jawab Setia. Nah nya, cenah mun diitung-itung raja kayana aya kana 500 M na. Matakna entong tambelar kalembur teh. Ulin atuh, beda pisan Ciseke Panjang ayeuna jeung baheula mah.
saenyana kungsi 2 kali kuring ka Ciseke Panjang. Sabada pindah teh sakali basa diajak ku apa ka tempat damelna baheula. Kadua basa apa ka ondangan Jatuh Kramina teh Reni. Putra Pak Aang. Sobat apa? Harita rarasaan mah kuring henteu ningali kasut. Geus jugalah siga dongeng-dongengna ayeuna. Aya mobil di garasina. Cek kuring. Wajar we seperti bandar-bandar Hui Simadu anu sukses muka warung Hui open di kota-kota gede. Hui Simadu teh apan hasil tani unggul di Ciseke Panjang anu geus diaku ku mancanagara. Ohnya kasut teh saenyana nenehna ti urang Ciseke Panjang. Apan ari nami anu aslina mah Kasdi. Lantaran boukna sok katingali acak-acakan. Pamen teu teu we siga anu kakara hudang saenggeus begadang sapeting jeput. Terus we nalah kasut. Pondokna tina Kasdi kusut. Pak Kasdi nyalira oge henteu naon. Meureun ngarasa eta mah ciciren akrab. Lain ngahinakeun. Kasabna seperti tadi disebutkeun. Henteu puguh sakapeung nyalohan anu ngajual manuk, hayam, buburuh di balong pamancingan, atawa balantik leuletikan. Ayeuna anu tadi disebutkeun kasab teh jadi saukur kalangenan. Nagenkeun kolecer genep meter dina tangkal surian. Di baturan pakacir-pakacirna. Ditungguan nyegukna. Atuh lamun kolecerna ngehiung terus nyeguk, kasut seri ngagagak bangun sugema pisan. Ngadadangukeun manuk kacer baris suraseri senang naker. Ngabobotohan ngadu hayam di pakalangan anu rusyah ti warga. Nya apan ayeuna mah kasut teh geus beunghar. Sawah, kebon, balong aya 100 hektarna cenah. Di unggal kampung sabudeureun Ciseke Panjang mah kasut teh kawentar juragan sagala. Peternakan sapi, domba, hayam, pabrik tahu, pabrik gula beureum, pabrik aci, yang loba deui sajabana. Acan cenah emas batangan, perhiasan, surat-surat penting. Eta mah masih Rusia. Cenah. Kalangeunana oge ayeuna mah aya anu hargana ratusan juta rupiah. Anu dipiara dihususkeun di buruan tukang. Hargana leuwih ti 100 juta rupiah. Santeuna kitu anu nepi ka kuring sabada kukurilingan neangan impo. Wah, bohong eta mah. Cek kasut bari paroman marah maik basa kuring ngahaja nepungan. Ngobrol teh di buruan tukang anu ditata di jeun taman. Endah jeung bararesi. Kembang anggrek, hayam bangkok, manuk keur diurus ku pagawenan. Bari ngobrol teh panon mah ngoriling bari babala gonjangan. Hayam atawa manuk mana anu hargana leuwih ti 100 juta rupiah teh. Tapi kitu apan kanyataanana, Pak. Bapak teh pengusaha sukses. Juragan tanah di mana-mana. Pemilik usaha ieu usaha itu abdi mah saukur hoyong terang. Perjuangan Bapak ngarintis usaha ieu. Cek kuring deui. Pasti pengalaman Bapak tiasa ngamotivasi anu maca. Ieu teh hebat. Komo upami pengalaman Bapak teh viral. Mimiti nama saenyana digebrus kana got. Kuring ayeuna mah anu nyakakak. Aya wae ari anu beunghar mah. Ras ingat ka pengusaha sukses Bob Sadino anu almarhum teh. Takoh panutan kuring mangsa kuliah. Apan cenah suksesna teh sabada goblok-goblokeun dirina sorangan.
sigana kasut oge satipe siga kitu. Tapi nepi ke kuring amitan, kasut henteu ngadongengkeun lalakon tigebrus kana got tea. Anu ngajurungna jadi pengusaha jugala tangtu wae kuring penasaran. Isukna kenceleng deui ka imah kasut. Perkara sejen mimiti nama. Tapi leokna kana tigebrus kana got deui. Cek pamikir kuring. Perkara eta mah bakal viral. Sabiwir hiji atuh beunghar lantaran tigebrus kana got. Samemeh ngajawab, kasut ngagupayan salah seorang pagaweanana. Teu lila sababaraha kueh kaleng disuguhkeun. Kueh kaleng mahal tangtuna oge. Tapi pikeun kuring pastinya leuwih anteb ngasaan kadaharan kampung anu geus ngabarak dina meja. Kasut teh nya kasohor oge ku berehanana nyumbang ka ditu ka dieu ngabantuan anu keur kasusahan bari tara itungan. Apan unggal kuring namu oge susuguhna teu woleh nyugemakeun. Hui open sampe wedang kremes opak rangginang teu woleh aya. Jauh ti sangkaan geuning kasut teh henteu medar perkara tigebrus kana got tea. Malah isukna mah basa kuring datang deui bari nanya perkara eta. Kasut teh siga nu ambek. Pamenteuna geuneuk terus kejelik ninggalkeun kuring bari henteu amitan. Pagawena anu nitah kuring balik bari pokna. Kasut ngadadak paruyeng cenah basa kuring namu deui. Sama sakali kasut embung manggihan. Tangtu we kuring jadi leuwih penasaran aya naon kunaon. Salaku wartawan ngora nu masih halab-hab kanyaho tangtu we kuring henteu mundur. Malah beuki nyosot jero tatanya ke sakur kawawuhanana. Tapi tungtungna datang deui ka si kasut. Kieu jang wartawan, Bapak arek ngadongengkeun perkara tigebrus kana got. Dina ieu carita rea rusyahna. Lamun jang wartawan henteu wijaksana, Bapak teu apal naon anu bakal kajadian, cek kasut. Tangtu we kuring henteu ngarti. Aya naon saanyana? Di harohangan teh saukur aya duaan. Pahareup-hareup dina sopa. Di sisi tembok aya lomari gede eusina botol-botol inuman. Di luar rohangan katangan sababaraha urang ngintip. Meureun anu tadi ngariung anu marake saragam ormas. Abdi mah saukur hoyong terang dongengna, Pak. Cek kuring gugup. Baheula ka sabapa teh sagawe-gawe. Pangasilan koreh-koreh cok teh lain bohong. Sapoe ukur dahar sangu sakali teh henteu aheng pikeun anak pamajikan bapa mah. Hiji poe bapa milu boboruh dagang peuyeum ka Jakarta. Unggal poe bapa nguriling nanggung peuyeum. Di hiji perumahan mewah basa keur nguriling, bapa di udag anjing leupas. Anjing herder sagede domba jalu. Atuh puguh reuwas. Terus lompat nepi ka ngagebruskeun maneh kana got. Bakat ku sieun. Kuring keom lucu terus ngaleguk cai anu disuguhkeun. Karasahaneut kana ti koro. Henteu saukur-ukur saawak-awak anu kalotor barau. Tapi peuyeum satanggungan henteu kapuluk. Untungna terus ditulungan satpam. Terus dibawa ka bubina tuan anu dipihormat anu ngajadikeun bapa siga ayeuna. Bapa dititah mandi, disampakeun baju ganti, disuguhan kadaharan ngarareunah anu kakarah harita ngasaan. Balikna bapa malah dianterkeun ku supirna. Dititah balik ka lembur we. Terusna tuan anu dipihormat ngiring nganter.
make mobil mewah anu mata gujrut salembur basa. Tuan anu dipihormat mulih. Bapak ditinggalan duit sababaraha tas. Miliaran rupiah jumlahna oge. Kuring molohok. Terus nama henteu saukur tuan anu dipihormat anu sumping ka dieu. Tapi oge kolehana sobat-sobatna naritipkeun raja kayana miliaran rupiah jumlahna. Ku bapa duit sakitu lobana teh dibelikeun tanah, usaha, ingon-ingon jeung anu sejena. Surat-surat nama nya atas nama bapa, tapi engke lamun dicanak, tuan anu dipihormat teh janji bakal ngabagi. Wah, eta mah money laundering atuh Pak. Cuci uang disebatna teh cekuring mimiti ngarti. Kasut ngagebes teu jauh disangkaan. Anjeun teh pinter jang wartawan. Mantakna bapak ngajak ngobrol teh duaan. Bapak dongengkeun anu anjeun hayang nyaho. Tapi bapak miharep anjeun wicaksana henteu ngadongengkeun lalakoh ti gebrus kana got ieu. Kasut terus ngodok kolong meja. Sok we amplop coklat dihareupeun kuring. Bapak tos konsultasi ka sababaraha urang tuan anu dipihormat. Nya aranjeunna nitipkeun ieu cukup keur mobil mah. Anjeunnya masih ngora jang wartawan. Tapi kekeleuyeungan kaditu kadieu kana motor. Kurang merenah okna. Kuring ngagebek. Iuk teh ngadadak ngadayagdag. Tapi lamun anjeun marak kedawang henteu miduli kanyaah tuan-tuan anu dipihormat. Anu ngarintip di luar teh henteu saukur kalaker awakna. Ditarato tapi oge jarago bela diri. Maranehna ahli kana ngaleungitkeun jelema. Detik harita keneh hirup kuring jadi kusut. Tah sakitu pamiasa dongeng ti sim kuring Ujang Comro ngeunaan kasut kusut. Janten dongeng ieu mah nyaritakeun salah sahiji urang anu dipercanten gaduh jabatan kadudukan. Komo deui kanu keuangan gitu. Nu salaresna mah eta teh nya bahaya ka jalmi lah mun tos dipasian kedudukan jabatan teh lamun teh dipergunakeun anu sae gitu pamiasa. Komo ayeuna mah keur musim pemilu kieu teh seueur debat di TV nya. Sim kuring mah teu pati ngayekeun ngaresponsif lah kedah terang informasi dinu naon-naon sumber tapi moal dijadikeun patokan. Tetep urang gaduh pilihan kudu milih. Tapi ulah nugika di intimidasi ku saha-saha ku pihak mana gitu. Tetep we hiji eta urang kudu punya pilihan anu tegep gitu pamiasa. Gitulah makna nu tiasa dicandak tinu dongeng ieu na teh. Nya anu awonna ulah dicandak, anu saena urang candak gitu we pamiasa nya. Mun atuh ke dilajeng dinu danget anu sanesna, hatur nuhun atas support dugi ka ayeuna. Mun hapuntennya sim kuring ge aya kalepatan kakirangan dinu midangkeun nepaskeun ieu dongengan Sunda nya terutama dongeng ti sim kuring Ujang Comro. Mungkin dilajeng deui dinu danget-danget anu sanesna. Sim kuring bade pamit lah, amit mungkur amit munur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.